ucu aya kahaya gitu wa teh maklum ucu kumaha wa ngangaranan lalaki nya ucu nya kitu teh wa teh aya maksud rek ngawayu Allah gitu wa heeh sae wa nya sae giring ngarojongku kuring wa giring bingah wa ngiring bingah tak kitu ngilu bunga ka uwa dan nu imah geus teridoeun uwa rek nyanung teh deuleu ucu ya komo gitu wa dahak lalaki eta mah nya ucu tadi doan gitu lamun teu hiji dua lamun teu dua tilu lamun teu tilu opat batesna ya gitu tah nu matak uwa teh ieu teh arek engkeut-engkeut we uwa teh ucu leres sae uwa teh lainna naon jang kumaha wa da karunya inung silaing di imah segala rupa ku sorangan uluh enggak nyeseuhna ku sorangan masakna ku sorangan da si cepot mah boro-boro nyeseuh aduh ngadul na beak di karep pai pamenta loba kai goreng gawe pisan tai kahayang loba kadewek teh geura aya digawe mumu anak gede nama si cepot mah kitu deuleu ucu ya gede nama karana matak dewek teh kitu we inung silaing teh hayang boga batur ongko tuh sae wa setia ragen teh hayang boga batur cenah ucu ya batur pak kumaha marina wa kumaha eta mah nu ngawayuhna we teu jujur pan ulah mah jujur bebeja ucu yang diredoan di ku pamajikan ucu diredoan ku pamajikan power modern loba nu hancur teh gara-gara nyanung teh loba ngabohong eta wa ngabohong nyanungna ucu dan nu penting mah jujur ka pamajikan nya pamajikan oge ari meureunna ai bebeja teuing mah menyangidinan punya power kang sini dari rencangan ngan uwa mah kabeneran boga pamajikan teh bager setia ragen ngaranna ge setia leres setia ka uwa rek kitu rek ieu asa teu ngarumpak aturan agama malahan ngajurungkeun ka dijurungkeun malahan uwa dititah nyanung teh ucu gitu eta maaf ya dititah uwa teh ucu heuh da meureun capek inung barudak teh ucu heuh yang di kampung Nangerang itu ucu di RT 2 RW hiji desa Nangerang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat nya ucu ieu mah etang ijab kabul we nya ucu dawat teh syarat anu mutlak munur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarak mipit amit nyala menta nete taraje mincak hamalan nyungsi lari mapai bukti nyukruk walungan mapai wahangan malapah gedang disebatna supados temelengkung bekas nyalahan ya ucu Wate ngagejrak teh kadua kali di pangersana Bapak Haji Nandang kabancen di dieu kali Ibu Haja Heni Nur Hayati dina raraga syukuran munduh mantu Cep Muhammad Haris Putra Pratama Kaneng Nadia Cahyani putrina Bapak Marlan kali Ibu Nunung rengse ditingkahkeunana mudah-mudahan dina ngambah sagara rumah tangga teh cing runtut raut sauyuna sagegeus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak cinekna kawengku ku kulawarga anu sakinah mawadah katut warahmah amin ya Allah ya robbal toh bagja ucu wa bisa ngagejrak di dieu balalager urang di dieu mah ucu leres baheula pan wa belah ditu nya ngagejrak di nya ucu jadi desa belah ditu nanya ucu pan baheula mah nyi hareupan kusen wa teh di luhur di desa di ulama tuh can di luhur di desa di Bapak Lurah Rahmat Wibowo di dieu mah geus ladag geuleuh ucunya geus jadi dulur komo jeung boga hajat mah deuleu Bapak Nanang hari butuh gula teh ka ditu kamari ka itu ka jelekong mawa gula ka itu orang wajib sareng wajib ka itu mawa gula jeung wajib Bapak Nanang kamari nya kamari ka itu mawa gula jeung
bari nanyakeun tanggal ka ua teh ai tanggal salawe cenah kosong cing teh pananang wayahna cenah pangesiankeun di kuring rek menuh mantu meureun mawa wajib teh hayang murah meureun lucu oh kene da geus jadi dulurnya jah oh ngadadak deui teh dadakan dulu lemahna ua mah segala rupa ke wajib sok kurang dia hajat mawa wajib ka itu lieur wajib jeung gula dan ucu nanging parendene kitu da geus jadi dulur jeung bapananang mah nya ucu oh kapungkur adeden putra harja 2 pan di dieu 2 kali adeden oge nya kiri harja 2 tuo ning kapungkur Abah Hasep almarhum Abah Haji Ade almarhum di dia maladag ucu mata kurang jelekong mah ka urang nangerange disebut tage pabeasan mata kuang ngadoa mudah-mudahan urang nangerang sadayana cing balaleunghar cing hajat ngapoe nangapua nya ucu sugan gua teu balik wae ti dieu heeh alhamdulillah ngan gua teh rada hariwang teh panggung jangkung ucu biasa nama panaegan alhamdulillah yang kieu teh ka tukang padahal mah teh dina we kali wer ka handap kana mobil aing kayaknya bag jajal pilih yang kolong ti kana wakos gua teh pan rek itu rek ngalamar ka Dewi Nilaningrum ucu sugane ditampinya ucu cik kira-kira nak diterima atau apa gua mudah-mudahan dawa teh teh beungeut geus di bleaching ucu glowing kieu pan pamun teu ua nya ucu jang cik hitung-hitung olahraga we ua jang da rek boga pamajikan 2 mah kudu gagah meureun ucu beri neangan bekal di dieu ua rek ngarengkene kelas sakedeung ucu ngan sateu acana urang ngadua mudah-mudahan pangersana Bapak Haji Nanang cing panjang yuswa sehat salalamina atuh rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu ceket gerak ka kore cing kagentos anu merlipat gana karuglan tina hajatanana diawit anu kaguan maksad panganten jalar istri nu nongton nu ditongton nu icalan sadena kum teu diwiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal bi qodratillah bi iradatillah bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah ya cik mental lagu wa ucu lagu naon we lagu nama kayaknya ja reki cow mania teu naon atawa lagu MBG teuing Wangsit Siliwangi Wangsit Siliwangi MBG tasinen apalun mah MBG teh cing MBG teh MBG Mas Bahlil ganteng buah apa yang paling manis buah lil tambah ganteng alah nuhun cu little bolu ketan alah buah lil ke antosan cik jangan mental lagu gua dulu ucu Wangsit Siliwangi we ucu lagu sejarah itu ucu Wangsit Siliwangi lain wajib Siliwangi Wangsit tapi wajib bangke pandi bahana jeung gula silanya bakal kabagean tenang ngan hiji ewang lain naon Bapak Nanang aya di Cililin mah ua biasa lamun geus manggung di dieu teh sok mawa gula beureum jeung wajib lain naon bisi katanyaan ku pamajikan di imah jadi tradisi na beuh teh cenah ti Cililin nah teu mau wajib nah teu mau gula pan ka itu nepi paseau ieu mah jang nyalametkeun ua wayahna supaya bukti yang ua teh na beuh di Cililin kedah ieu biasana tapi lamun boga hajat teu biasa nya biasakeun atuh so lagu wajib Cililin Wangsit Siliwangi
Lugai kawan. Sor kapayun Pak Haji Mamat sepuh dan uga rumasan kapayun Pak Haji. Balik Siliwangi kapayun sekali Ibu Hajah Narwati kapayun. Utamina kapakarsana Haji Deni Oreo kapayun. Sora kapayun Pak Haji Mamat kali Ibu Hajah Narwati. Pengersana Bapak Haji Rohmat kali Ibu Bidan Hajar Pak Haji Nanda mupus dia yuk jeruk galur dan chandra Siliwangi Kayak kene gua ucup. Kadia kakang silainja. pahlawan juru bakti perjuangan kaulanya lapang kejayaan Siliwangi Pak Kaulan Suryati Siliwangi kakoncoran khususnya Geruran Sunda Siliwangi Panganten nuhun. berpadam sajakan saya Ajinana Kiwari terus kumawar kapayun Pak Haji putra Mamat kali Ibu Hajah jarang nyarap Pak Haji Mamat kapayunela wawang yang sama mencari Bu Hajah Narwati sajaja aja sumaban yang ngambil pengersana Pak Haji Nanda aku putra sohor Bapak Amin dina tandukna teuing keurang Siliwah ngigin anjana kasatria anu luhur Pak Haji Asep Ceko nu pesawah nafsu tak kabur zaman ngadeg kalau pakuan buka masuk pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di konangan mupusti asma warisan cucuk galur cacandra Siliwangi juru bakti perjuangan
Medokan deh. Nuhun Pak Wibowo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robi. Dede teuing panayagan. Batur marangkat ka Makkah jare di haji. Dar panayagan penting ieu jare di anjing. Tahun teh. Paingan cek keterangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mughalladh. Najis mughalladh. Najis na eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing antel kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko. Ku najisna sungut anjing. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngubah. Di sini survei membuktikan. Curiga. Jadi sanajis-najisna sungut anjing melalui najis tibatan sungut ente bieu ka aing. Agama naon sia? Islam. Hah? Islam. Bener Islam? Bener Islam. Asli. Asli. Di mana sajadah boga genep kurang. Tong boro genep aya satrek teu dipake salat mah karena naon? Dipake. Bener Islam. Bener. Ya dangukeun lain cek dawet cek keterangan. Naon. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Naon artina? Ari Islam teh sesama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam, tangan bapak aing di kanangan aing di keplos-keplos. Oh. Geuleuh naon ngawaku naon ka aing? Pangpa dua papating cuma katingtung kublos. Jadi gara-gara kenang Kang. Ya iya dong. Aduh, Kang. Mina-mina teuing ka aing teh kitu sia gua kepret miskin lo. Can dikepet ge geus mara miskin sama. Kang, sing ngarti atuh Akang. Sing ngantri naon? Sing ngarti atuh tukang kenang teh hek bere ku Akang jo. Main rengkene kuae ieu mah. Oh, hayang disawer ku aing. Atuh si Nene. Silaing ibu teu ngarti kada we. Nya atuh. Sabenerna mah anu rek dicokot kana urusan ieu anu teu ngarti mah silaing ka aing. Aha, kunaon? Ayeuna silaing minta nyawer ka aing, silaing minta duit ka aing. Pikirkeun ku sia ari aing duit di mana? Coba mungkin yang duit di mana unggal penting nabeh unggal penting aya nu nyawer. Ieu oge aya nu nyawer ka Akang geuning eta. Ya dengekeun sanajan aing unggal penting mangung unggal penting anu nyawer, pikirkeun ku sia ada duit maling ku aing. Aku saha tuh? Iya we si Dadan. Kang. Dengekeun si Dadan. Sia mangeunah turun mobil, unggah mobil, sumping kanu kaguan maksad, dibere, balikna di bahanan, ai digencet kena kotak. Padahal hirup sia Dadan ngan saukur ngagulak dilek aing. Lamun eueuh aing di mana nyatuna si Dadan. Gegeun ku sia. Ah, penyarekan apa nyium ieu mah. Da aing moal hirup lamun ulang Dadan le. Oh. Deuna teuing pamenta lagu saha ieu teh? Bapak, Bapak mana? Bapak Akang, Bapak Semar. Semar. Ya, Nama ge digugu. kolot. Saha kolot? Bapak. Coba. Magejeng kolot, kolotok mun nemu dini. Magejeng kolot Semar itu adalah manusia eksperimen, Coba. manusia percobaan, produk gagal. Itu. Satria baja hitam, leungit bajana tinggal hitamna. Itulah Semar Bandar Nangka. Doraka ka kolot. Ya, Semar duraka ka aing. Lamun Semar hayang senang hirupna, kumah dampa suku aing teh tuluy inum. Coba. Sugana nepi ka TBC. Doraka ka kolot. Ya, Semar duraka ka aing. Matak aing mah hayang buru-buru kiamat alam dunya teh jelegur kiamat atoh aing mah. Aha, begitu atuh. Hayang ningali engkak-engkakanana Semar dina neraka duraka ti aing. Oh,
Waduh. Si Akang mah. Eueuh hiji kejadian Akang kolot durakati anak. Aya. Eueuh. Aya kolot durakati anak aya. Eueuh. Aya. Lamun anak durakati kolot loba. Heuh, dewe kitu nyalahkeun ngan aya kolot durakati anak. Eueuh. Aya. Buktikeun. Kamari itu di Cililin, di Kapolsek, aya awewe dibawa ke Kapolsek. Meureun ne maling emas meureun. Lain maling emas, micen orok, anu kitu lain durakati anak. Woyow. Ele. Sok sia. Matak dipikeun ge anak jadah meureun. Non? Oh, matak dipikeun ge anak jadah teh teh. Oh lu itu ngomong asa bener. Maka yung anak jadah. Dengerin ku silai. Cekaterangan kulu mauludi yuladu alal fitroh. Setiap anu dilahirkan dengan keadaan bersih. Orok mah bersih, orok mah suci. Lain anak jadah tapi indung bapak anu haram jadah belum. Akang, Naon? Jempai deui ele. nyampe deui Akang ngarti naon artina anak jadah. Naon? Paingan atuh. Anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan. Teh anak jadah teh kitu. Naon? Anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan. Mau yung anak lahir eueuh bapaan awewe reuneu teh gusa geus kena pager. Mudah-mudahan teh nyeplenung dari eme. Beda-beda teuing silaing teh. Ya kumaha indung bapana rek dinasranikeun, rek diyahudikeun, rek dimajusikeun kumaha indung bapana. Oh, contoh kieu we, logikana mah silaing boga orok. Orok silaing tak keur orok kene bikeun ka lutung. Cenah diasuh ku lutung. Geus gedeuna teh kitu we. Apaan aya filmna geuningan? Si Tardi. Si Tarsan. Tarsan. Pemaji kadang Tarmi ini. Ya, Ya, nu matak naon Semar coba? kumaha Kang. Pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna. Coba eta ngomong. Kaluwihan. Geus malik-malikeun akidah ieu si goblok ieu. Agama sesat ieu. Naon Semar coba? Deketan juga kieu. Beungeut bodas awak hidung. Pinguin lain. Batur mamlak syareh paling saeutik 10 tumak. Der bapak aing mamlak syareh dina sila. Naon coba? Nu matak dina wak. Naon tuluikeun. Jempe. Tuluikeun. Terus lami di dieu Pak. Kita dijang. Nah teu hitut. Teraskeun nu nemeh teh cu. Teraskeun Pak. Hae mangga. Nu matak bapak-bapak, ibu-ibu, pang-pangna adik-adik, barudak ngora, Kumaha Kang. urang wajib pisan ngahormat kanu jadi kolot. Bener ayeuna mah teh. Sebab indung tunggu rahayu bapak tangka derajat. Nyapa. Tuh coba bagi heuh. Komo ka indung mah indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung henteu punung. Sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung. Sanajan anak rungsing indung tara ieu pusing, mata pantes surga itu ada di telapak kaki ibu. Nyapa. Tuh. Pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapaknya. Laras. Komo ka bapa mah. Gabrug ka bapa teh bari nyuung. Nya. Bapak nu ngajuga. Sakudina. Bapak anu mangusahakeun abdi syariatna. Bapak anu ka abdi mangusahakeun nepi ka abdi sagede kieu. Sumujud ka bapak bari cekel tuurna cing tarik. Tarik-tarik teuing. Sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewek. Nyapa. Si edan sia. Tinggal lonyeng. Wah. Pelaku sia. Umar. Kabina-bina teuing baba sia. Si edan sia.
ngadon ngaheureuy ya. Tong diturutan jelema bade kieu mah Moal dua mau di deketan kurang. tong diturutan bahaya deuleu. Karena diwarak. Lain tara diwarah bangkar warah jelema bade kieu mah ay. Poplok sia. Ngalonyeng dah tuh jadi punung. Akang kakolotin ngalonyeng jadi punung bapak. Ya, bapak mau punung. Nah, Pan ngaranna ge Semar. aku mah gitu. Ari Semar teh pengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Gitu kan. Jadi Semar mah moal punung, lamun Semar punung genting ngaranna ulah Semar. Saha kan? Apud. Pan wayang pan gambarannya gambaran wayang teh deuleu bayangan hartina teh gambaran yen gogoda nu paling deukeut teh ti anak jeung pamajikan. Loba anu ti gubrag salaki gara-gara kagoda ku pamajikan jeung anak hartina karena nyaah tapi teu jeung aturan kaituna naon ngahalalkeun segala rupa cara pandangan duit teh nya. Heeh. Ayeuna mere nu mata kudu apik oge urang mere anak jeung pamajikan teh kade deuleu. Ulah tina barang-barang anu basilat deuleu. Komo tina judi, komo tina korupsi mah kade. Jika urang nyaah ka anak mere tina judi, hasil tina korupsi. Jika teh syariat mah nyaah, tapi hakikat mah ngaracun teh deuleu. Kumaha? Ya, ngaracun sabab naon? Dewek rek nanyakeun aya duit judi, duit korupsi haram. Haram. Yakin haram. Di daharna oge haram tah di mana-mana hasil korupsi dibikeun ka anak, hasil judi dibikeun ka anak pamajikan, didahar ku anak jeung pamajikan bakal ngalir geti haram jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa. Naudzubillah summa naudzubillah. Amin. Nya. Eureunnan si teh lah judi-judi teh. Haram. Ya kan. Heeh. Tulungan. Tuh. Tulung. Naon deuh? Naon kan? Dulu. Tulung. Naon kan? Pararantes teuing leuweung kieu nya. Di leuweung ge mah kade akang si juri. Naon? Si juri. Anjir, sia percaya kene ka juri. Pikasieun. Nyawa di mana si juri pikasieun? Aduh, kamari urang ngalajo dina film. Film naon? Film juri na PCD. Anjir, zaman ayeuna make PCD. Ada bonga kene urang mah. Aduh, boga kene cenah. Aduh, alah katingali sangsarana teh sia. TV nanti tebak STB ini. Tulungan. Naon teh? Aing mah teu sieun. Eueuh kabejakeun jelema paeh ku juri eueuh. Eueuh kitu kan? Pernah saya ngadengi dina berita telah meninggal bapak anu karena telah dicekek juri. Eueuh. Lamun kageleng bus, kageleng mobil loba. Matak aing mah sieun kena ku mobil, sieun kena ku bus daripada ku juri. Tahayul juri di situ. Tulungan. Tuh, di sieun. Teu jeung sieun. Jeung sieun gini. Teu sieun mah ditu. Lain sieun tiris teh. Panggung sagejangkungna teh. Tiris atuh ka hambana ge. Tulungan. Ulah. Naon? Udah sih teh. Rek naon? Urang ludo. Ulah, ada sia. Nu kumaha sih teh? Udah bina teuing, ditengah kula jeung menimbung. Wanci purit surya rek tami. Hujan letih. Ngaririn Bersama-sama Dilaban kating kolebat Sisi
basisir Jayanti. Aya naon aep? Naon aep? Aep teh aepot. Disingkat aep. Oh, mun. Ude. Naon ude da wala. Aya naon? Dola. Naon? Aya sora pikakeungeun. Sora naon? Sora nu tunggara lain. Sora rakyat lain. Aya rakyat bubuh anak keur tunggara. Sora naon? Pokona pikakeungeun. Demi Allah pikakeungeun. Belah mana belum itu? Belah mana belum itu demi Allah. Muring ka punu-punu. Tong gancang teuing itu nu muring ka punu-punu. Aslina demi Allah. Hai, lain hai dengikeun. Bener we asli di malo. Ulu penuh aing muring ka punu-punu. Bener we. Aslina we. Keung di malo. Belah mana bijingna careup di dieu. Di belah wetan di tutu. Eta meureun kira-kira jempe heula teu dengikeun goblok si teh. Jempe anu bobo. Anu bobosa aya bangkiung gitu tah. Hayang tengah dengkang. Sora naon? Pokona dengikeun atuh dengikeun. Tong loba tata nyawa ieu teh. Mending galak ieu teh. Bina-bina teuing. Belah mana bi Allahu Akbar. Jeung nyiduhan sia kadi teh tenang kiki garing. Pegek lain urusan garing geuleuh. Jeung bau jeung rujit jeung kental sia teh. Nya eueuh. Naon ditrek lipu. Heuh tadi mah aya deui. Tulungan. Dengikeun ke dia. Sada naon eta? Teuing naonnya? Tulung. Make eho. Tulung. Saha? Aha. Urang mana? Rek naon, rek, wey. Nona sia jurig. Ya, pake di mana-mana ge anu ngaran eho di zaman Firaun. Nu ngaran eho tungtungna. Rek naon, on. Sama rek naon, rek. Apan ehona si teh miis. Si teh. Lamun dina pepetasan basah teh. Tulungan. Sada naonnya hayang apa anu kitu? Eta teh gajah rek nenog. Setan. Gajah ngenog. Gajah mau beranak atuh bari lagi. Sia sakola nepi ka mana anjing setan. Gajah ngenog. Kebayang kita gajah ngelek boboko. Rek nyileungleum. Sagede kumaha bobokona anjing. Alah, si goblok pake jeung gajah ngenog. Mangeus teh anjing nyuruk beuteung. Kebayang kita gajah ngenog, harusnya heujeun tarik. Celek teh nogna segede nog puyuh. Mengas teh hati gajah ngenog. Nawala, naon aya gajah pelung. Paprok teh. Aduh. Naon deui? Si lain lapar, dahar naon? Bubur gajah. Setan sia. Wing mah teu beuki bubur gajah, malamun bakakak gajah beuki anjing. Bakakak gajah, kumaha ngajangkakeunana?
Dora kemana sih ya? Iya di tukang. Aya gajah pindah kontrakan. Allahu Akbar. Aya naon jang rariweuh cu? Naon seri gajahna datang. Dora kasih kakolot teh belgung. Perlu teuing ya. Daleng kakolot ka gajah. Aya gajah rek nyandung. Gede hati gajah rek nyandung. Kawina kaburi tadi. Allahu Akbar. Naon aya gajah mau bawa kantong. Rek sekolah PAUD bading. Aduh, 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 aduh. Nah, moroto teh bapak. Si lain teh tadi gajah-gajah teh ka aing goblok. Tuh abdi moal ka gajah. Ah, bapak tong sia. Ning sia ngabahas kantong goblok. Tah, deuleu nu moal kantong aing. Ya tuh nah di bapan rutan gajah mau kantong. Si Edan. Jeung nyiduhan ka anak teh kiki garing. Pabatok sia. Kamina-mina teuing sia teh amak peda aing rek nyanung. Kamina-mina teuing make jeung gajah nyanung berarti ka aing. Naon deui? Aya gajah darah tinggi. Rek setruk gajahna. Silaing apa darah setruk, gajah setruk. Kumaha tulalena ceceng ka luhur. Jiga lingis. Ulah kitu pamali ka kolot teh. Ban kolot rek nyandung sendungkeun ka jurang ku aing. Bener teuing. Naon teh jang ngagubrak. Robas naon eta? Naon jang aya gajah tiga berus. Sugan teh eueuh gawir di dieu. Tek gawir wungkul. Sing horeng dina ngarang mah gawir wungkul. Sugan teh eueuh gawir. Meuneu wasi kuring teh jebor kana gawir. Dadang adudud. Sugan teh dina mah eueuh gawir. Meuneu wasi kuring. Naon merong. Itu sih ngomong gitu-gitu. Geuleuh kadengeuna. Si jang sia teh geus cara berongkoplok sia teh. Ngomong gitu-gitu. Aya gajah teh turut muning. Nggo gajah nggo muning mah nya gajah tinggal ku sia kulit teh hideung. Berarti gajah mah bakalan ditumpakan muning. Anakna ieu. Hai maneh jang kada rek dendam-dendam teuing. Rek dendam kumaha abdi ka bapak. Naon sia? Sia naon kai ditu teh ngambek wae. Berarti beris we. Geuleuh ka aing naon? Ngaleng. Coba ngaleng ka aing. Kadewa bisa disiku. Motivasi bapak nyandung naon? Jawab. Ayo. Cing tegas we cing tegas. Teu nyaah bapak ka emak. Kurang kumaha emak teh anak raja, Pak. Ya ulah. Sok turunkeun ku madinya. Kurang kumaha emak Satya jeung Bella ka bapak nepi ka ceuk lamun rek nyokot kana urusan harta kekayaan teh sakai kukueunana urang teh harta kekayaan jeung emak. Jadi kurang mah jelema sangsara, tapi daek ku bapak dibawa ka mamana dibawa nyangsara nepi ka ayeuna. Kilang bara disugemakeun atuh harta kekayaan, disugemakeun hatena. Pernah emak ngeluh ka bapak? Da teu hayang beunghar mah teu hayang, tapi hayang cinta bapak nu sejati.
nyerikeun hate ya itu menyerikeun hate Pak Kalakuan gitu teh. kalakuan kitu teh keur nyandung sarupa ya naon nah inung si lain tengah mak sia nu ngamakna nya wajar atuh bisa laku anak ngabelaan kana jadi inung sanajan inung sampuran sanajan mate inung tere abdi tapi tetep Pak ragap hate Pak ragap hate hayang naon bapak teh hayang kumaha deui kurang kumaha magelis kurang kumaha masatia ka bapak ih inung si lain hayang aya batur coba lamun emak hayang bae bala batur meuli kelenci hijikeun jeung bapak sudah mendatang di saudara lucuna yang lamun sia yang apa teh we nyandung teh dititah ku inung sia temuksin alatas temungkin menjadi temuksin saya tuh temungkin Pak di mana aya wawe nu kitu aya oh di mana inung sia ye geuning carinak so teh aing dae Kedai kumaha tu bapak titah nyandung salah lakina dititah ku majikanmu nyandung sok buat nyelok mate pokona jang dewek kikian teh dititah ku inung si laing ti salian teh dewek hayang oge tuh nih tina nafsu bapak mah da teh apa bapak ini teh lomari ruksak di cakaran bapak ku inung sia ku si gareng tulungan tulung gading lain tulungan gading lain keur debat itu aing tulunganeun bijakeun bener-bener teuing yang inung si lain teh hayang batur lecu yeah. Waduh buaya mah buaya we ganyen bapak mah ganyen teu seubeuh ye tempo tulungan naon teh jang tulung namun bapak yang nyandung MC udah gitu tongkanya nyarian kita kumaha gitu gaya sanes itu Dewi Nilaningrum anu dibabari ku para denawa wireh ieu dipertahankeun ku ramana malum ieu denawa maksa pala ke Dewi Nilaningrum atuh Dewi Nilaningrum kabur ti padepokan sedengkeun ramana ngadang para denawa nyarta buana awewe gitu jak Pak cewek Pak anjir awewe tengah leuweung kieu alah kade Pak onom kade anu kieu di manya di leuweung aya awewe peuting keur lapar menaon aing mah aya lapar naon yang dahar isi kumaha karep atuh digerenana heeh tulungan Dewi Nilaningrum pasangrok sareng Ilura Semar Kudapawana aya anak yang anjir dawala awewe dawala musti ngagung nepi ka gelis kieu aya anak yang ganeng Allahu Akbar Pak juga orang Korea kieu Pak aduh mingkolet teh penat di dia sareng jami hatur nuhun saha teh ya salira teh sieun
sakedap kaula teh nuju riweuh kaula teh nuju leuwas ulah naon teh micin wae gini ngiem sisir euy naon sisir sisiran bapak tuh ngiem sisir jeung komik dia Bebe mat, neng, aduh, bebe mat. Asa kena disimak di teka salira. Asa tos tepak. Aduh, Gusti nu agung. Kau lagi asa kena kasalira. Saha nami. Jisim Abdi Semar. Aduh, nami nepi ka sae kitu. Semar nami teh sumuhun. Dupi nu pengker abdi kan leres Iqbal. Iqbal cenah. Ari nu pangtukangna abdi kulan leres abdi Dedi Mulyadi. Jadi Mulyadi kumaha sih teh bapak aing lain itu mah gubernur atau menak gagah bageut ieu mah Dedi Mulyadi eta tukang ngaramet da loba ngaran Dedi teh dupi salira saha kenakeun kaula teh mila ningrum ayana jang dinungsia jang minantu bapak kepedean sini kayak abdi iya perang jeung kolot ieu luar biasa kaula kakarapenak sareng lalaki anu kasep kieu kajalan ieu nu payun lah naon pake pelet bapak aing deh cicing tuh make magic itu kerja mah polosan itu juga lagu make esen pangapunten kulan tajang iya bagian si lain cu mangkar bebe mah saya neng ya teh saha neng ya iya tingali aya lalaki menikah kasep kieu anu mana ya payunan wow OMG hello leres kasep kieu neng itu dunia naon sih goblok teh awal main naon itu ngimpi aing teh bebeman ieu keur kaula anu pangker-ker bebeman sae nengkeun bae jeung itu oge bae nya saha namina Jisim Abdi Semar meuni sae kulan ari eta nu pangker anu pangker eta nu nganyeiket saha ulah jawab bisa tuh lah ada mau jawab baik udah ditanya ku sia anu make ikat cenah pan sia make ikat teh jawab aing saha eta nu pangker abdi dawala neng dawala sumuhun ari eta nu tengah saha eta AA menikah set saha AA bohong ngaran abdi mah meni pedit AA kasep meni pedit AA aku padamu AA
hayu abdi mah nu penting ka urang dina tanggapin hayu bisa bonon menang gitu sih kawe sok sih yang ngajak aing ke tanggapin bonon gitu mah gede teuing sih teh keluarga harga diri sih teh aing norma buka serela gitu gitu memung ya kan baik atau apa banget teman turuban ke kalender ya dah nggak siap kayaknya sugane gawe nama alus ya anggarin geus nama gulu aduh nih Pusing rungsing terdiding ngabela Pusing rungsing terdiding ngabela katineng rasa Eta Tersangka eseta ape teka palake Bepejejalan kabi bola Haji Nandang beser kupati abodna Bepeje Mubami bangsa ulang ubat awona Senang laya para patan Bapak Marwah cisaran terlempur buhut Samudaya kalepatan Pak Haji Mamat anu bageuna punten anu kasuhun Cikuraya gunung Cikuraya Haji Deli negara cara jagalu Amiat kundut manufakturai Muan pangkut batemi gunung guntur jalanan aku kepentasan Amit mundur wireman deparantosan sanes teu sejak ada noa Gajan sayogi setis rapinut tesono waktos naparantos rugi Bapak hajat, ibu hajat Empang ku tadi pelanggan boleh das tembok cadas mah Pilas urang koko jaga Diri lekat kuasa Lementan cocokan dicampur rasa gigi Pengpeng caket sosonuan kapajinan ending pada pagi Pasir kocak karapitan tanpa kedetiban Abdi sumaja pada pamitan yang kedewil ujebang Bangenos jengjang malah di sisi jai Pilih lemi dapat Nur di payung sadaya kami wae kali Beser kisah perapan diampo meyeman sepuh Pemuki ulang dedepan upami aditos sasu
salira teh kakasih teh kaula teh milaning rum anjir goblok bapak disebut Gusti nu agung abdi nami Angel ternyakeun goblok teu meuni kitu ka abdi teh nya ulah benci teuing ka awewe teh mah tina benci teh jadi cinta nya benci teh disebatan teh benar-benar cinta aduh teuing teu panginjing sia ge mah ieu terugi jadi laras salitan milaning rum laras kaula nun di mana kaula teh ti padepokan Cakrabuana ulu laras salira teh ti padepokan Cakrabuana timalan kaula nun dupi salira teh ti mana lingi itu maritis ya ti jisim abdi teh nuju naon di dieu justru jisim abdi teh bade ka Cakrabuana bade naon bade ngalamar ka salira neng aduh luar biasa diantos-antos ti bareto di daguan ti baheula di anti-anti ti bihari aduh mabok manggih gorowong monyet naik di bereta raje aya jalan komo mentas maksudna naon kaula teh keur milarian jodoh milarian lalaki anu ngaitin hati milarian pria anu nyayang dina manah kaula kakara saumur hirup kaula ningali lalaki anu kasepna ngarempeleng koneng ganang perdentang jiga salira Kakang Semar Allahu Akbar nyir dola planet naon ieu depi ka kieu tibalik awewe deuleu jadi neng teh bogoh ka laras kaula teh katarik ka pati-pati ka pentang asmara gama nepang salira oge teh sawios jisim abdi parantos kagungan istri teh sawios bade 2 bade 3 bade 4 oge kaula ridho bade nomor 100 oge kaula ridho nu penting mah kaula biasa ngarendengan sareng salira dipikapale ku salira ge hiji kahormatan keur kaula Pak ada yang kusi lain Bagja pisan kaula Kakang Semar kaula teh luar biasa ayo urang jatuh krami jeung kaula sae manganeng nu matak jisim abdi jauh di jugjug anggang di teang teh nyaeta jisim abdi teh aya maksud ka salira sanaos jisim abdi parantos gaduh bojo tapi datos di widian sanaos teh di widian oge sawios teu penting kaula sareng salira sawios kaula sangsara sawios disanak sangsara ku salira nu penting kaula rarendengan jeung salira salamina bayeuna beuh sawios taya naon-naon oge sawios jelema sangsara teu bogana naon dahar oge koreh-koreh cok sawios ningal salira oge kaula matos wareg sanajan loba kergantina mu acara sareng salira Kakang Semar salira anu luar biasa di pandangan kaula salira hurung mancur kadia dewa kamajaya di payunan kaula Kakang Semar pangeran kaula di dunia salira teh Kakang Semar ya abdi gandeng goblok abdi gadae ku adi nomor sabaraha hiji oge moal maksa ge si teh mayar ka aing moal dae ka aing mah hareudang ni si teh dah ulah kitu make mah bogoh keun mah awakna mah mulus nyambung teu tinggal di beungeut na goblok si teh tuh pamang mah geus suka duhung si teh kumaha si teh
anu terkena hawa nafsu mending kerpoekeun wah gak perlu kapruk wae nih upami kitu carana kaula teh bade minta tulung ka salira Kakang Semar bade nunjukkeun tulung naon kaula teh dibeberi ku Pardenawa kawit nama Denawa teh ka kaula ngalamar nanging kaula teh pan teu kersa margi kaula teh aya nu cita-cita hoyong penak sareng pameget sapertos salira anu gagah perkasa anu awakna pergel jiga kieu anjir budayut kieu pergel wah kumaha dedeuleunana ya wewe ampun yakin bapak yang make pelulu kayaknya nyaho lah cik wariskeun atuh Pak wariskeun ka mang ka saha abdi teu kudu diwariskeun itu daekeun ka sia lain itu mah paduli teuing jadekeun oge nya yang udah leuheung saeutik bete kedung teuing jadi aya Denawa anu bade ngaroga hala kaula Kakang Semar tenang gelis salira parantos jadian jeung jisim abdi bapak aing ampun saha-saha nu ngaganggu ka salira anu gelis Semar bagianana saha-saha anu ngaganggu ka salira Semar bagianana abdi geser anu ngaganggu di podaran di bae goblok cenah ulah kitu teuing sakawewe teh pamali na kumaha ya awewe gitu-gitu teuing aya teh bogoh teh maksa oh itu teh nu teh warga diri teh we mudah kitu batu teh nya sogrog-sogrogkeun bener-bener teuing jadi eta Denawa ti mana ari Denawa nyaeta urang nagara giri ka dasar kakasihna teh Durgalapati Timalan bangsa diu leres kaula nu hei naon sih teh dek naon kamurah gitu awewe ampun ini mah ya upami kitu celana majisim abdi nu bakal ngabantosan salira aya tuang Rama duka kumaha nasibna Kangjeng Rama da ku kaula dikantunkeun teh anjeunna keur dikepungkus dan tenura dia bala tamtama hangkut puta kaula teh tiasa ngabantosan kaula teh nyalametkeun diri kalaresan papenak sareng salira panutan kolbu kaula bebene pamepes ati bebeureuh anu geus maneh Asia naon kekerpekan geuleuh ka bapak aing udah meunang teuing wayahna kaula bantosan Kakang Semar sae mangga-mangga lir bener barang nuju impal wesana ieu Rama nyaeta panita puana manik dipaperiknya tak ku ieu Durgalapati da memang kasaktianana luar biasa atuh anyog kayu wengkul Nyai gelis Nyai tobat alah saha aduh geuning itu Kangjeng Rama tobat teuing Rama Dewaji geuning salamet lain salamet ama dibobori ku Pardenawa Nyai enjo teu naon henteu abdi mah kulan teu alhamdulillah salamet nuhun saya ngenakeun jisim abdi teh Semar ieu teh pun Bapak oh ieu teh tuang Rama leres kaula nun mitoha dewek jang leungeung saha itu Nyai ieu teh namina teh Semar kalaresan ieu teh Semar teh bade ngalamar ka kaula teh kakara ningali lalaki
tina waktos ayeuna anu nyantel dina hate anu cahayaan luar biasa kaula teh ieu teh pisalakeun kaula Ramadewaji. Waduh hebat Nyai, selera anjeun luar biasa. Hebat Nyai, ieu betah yang ku Nyai. Timalan kaula nun serap ningalina kaula kasep di jelema. Ulah urang balik ya ulah. Ngalakonan naon budak gila. Baik sebut kasep bisa larean lu. Dasar uap panon jeung urang-urang nu hideungan. Waduh, abdi ge aya jodoh Bapak saha eta Iqbal. Henteu demi Allah goblok senaon. Wah kitu teh kawe teh belum. Bener-bener teh ganjen. Bener-bener teh walah bagja piminantkeun kaula Semar kakasih teh. Timalan kaula nun. Jadi anjeun teh hayang kana kaula leres. Bagja. Bagja kaula ngabogaan minantu kasep kude kieu. Sia maon aing geuleuh bapak disebut kasep kasa. Keman nu boga aja teu make lalakon ieu gitulah. Lalakon ieu mah kieu ning aing jadi tersisihkan. Tah upami salira oge panginten aya maksud pun anak kaula atoh sabab pun anak teh ieu teh seueur anu ngalamar tapi seueur kabeh ditolak. Kaula oge aneh tapi ningal salira da memang luar biasa. Tapi di Simabdi teh tos kagungan bojo teu naon. Teu naon anak kaula bari nomor 2 bari nomor 3 oge nu penting anak kaula daekeun ka ieu. Anjir. Bapak aing make magic cu aing we. Sae mangga-mangga kaula rek masrahkeun anak kaula ka anjeun. Baik luhur sausa pramut anak Saibas Dampa. Di HP anak kaula. Ngan salametkeun we sabab ieu anak kaula teh dibebeurik ku Paredawa. Kaula ge dibebeurik ku Paredawa. Nyata rajana ngaranna Durgalapati. Durgalapati leres tenang. Sapanjang aya minantu abdi. Sapanjang aya jisim abdi tenang. Salamet salira ku jisim abdi. Sapanjang aya AA mah tenang. Aisyah naon goblok? Kaing teh sia. Tawala dengan kaca cenah ngeunteung. Bener-bener teuing. Lin mun ieu mah. Bener-bener teuing. Salametkeun heula pun anak teh kepung Paredawa. Nya upami kitu mamangga kapayun atuh geulis pebojoeun bapa. Aduh, bagja kaula nun. Ramadewaji kaula tos gaduh bojo tos gaduh jodoh ayeuna. Luar biasa nuhun Nyai, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Mangga pada dikumaha kaula Kakang Semar ayeuna. Mangga. Da dengan video urang video da, Pak. Pirageun waing tuman aki-aki bener kieu ieu. Sugan si Sugiono euy ieu. Upami kitu sarana salera bakal diselamatkeun heula ku jisim abdi, margi panginten seueur anu bakal datang ka dinya teh bade nyiwat salira. Timalan kaula nun sok lebat kana kantong jisim abdi. Kana endong jisim abdi lebat. Ada kantong ieu Pak. Nyajang eta kopina keluar geundeul atuh. Keluar geuyep. Budaya loba ditepuk. Sok lebat. Saya mangga kaula nuhun punten Bapak Semar. Bagja heula wewe dibungkus itu. Nya luar biasa. Eje abdi ulan wayana para denda warek ka dieu aja. Munur aja. Saya mangga. Tula. Naonna siapkeun karung. Meuni kitu nya
diantosan narungkun. Nya nuhun upami kitu sarana badak anak kaula teh hiji. Anak kaula teh ngan hiji-hiji na maksudna teh. Jadi anak kaula teh loba nu ngalamar tapi can aya lalaki anu daekeun eta pun anak teh ka lalaki. Aya salira mah geuning kapengpeongan. Da memang salira kasepna luar biasa. Hei, kurang ajar sia. Wana manik kadiekeun syaitan di laningrum teuing. Cilaka. Paketan merah ningali. Paketan merah ningali hingkang samia pada ngalaga. Iya hingkang ngalaga. Hingkang ngalaga. Kurang ajar sia. Dikamanakeun di laningrum. Ye, di laningrum ayeuna geus salamet deuleu. Heh, geus aya salakina. Saha? Tah, salakina tah. Tepo. Ai, anjir. Kehel ieu jelema nepi ka kasep kieu. Nah, da malalakun ieu kieu da urang. Hah, anjir ah. Eta mah kana biakeun mau ngajak ah. Heuh lieur aing jadi eleh pamor bapak aing. Urang ajar sakadiekeun eta enong sia. Sangaran Gisim Abdi Semar. Kadiekeun saeta enong. Uluh apaleun geuning. Mangga kaulah teu kiat di hareupan di dina mangga nyalakeun. Hayang naon si lain